Kota Bandung nu mangrupakeun puseur daya Provinsi Jawa Barat, nyimpen carita sejarah anu kedah diemut ku urang. Salah sahidina nyaeta Bandung Lautan Api. Yuk urang luar di dieu. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios basa Sunda. Ayeuna urang ngaguar kisah Bandung Lautan Api. Dina mangsa revolusi, Kota Bandung anu ayeuna jadi puseur daya Provinsi Jawa Barat kungsi jadi lautan seuneu. Kajadian ieu lumangsung tanggal 24 Maret tahun 1846. Dina mangsa bangsa urang ngalawan tentara Inggris anu sabongkol jeung nika pikeun ngarebut kamardekaan anu geus kacekel ku negara urang. Harita teh poe Minggu, poe anu sakureuna mah dipake reureuh sarta kumpul jeung kulawarga. Tapi pikeun rakyat Bandung mah kalah kariweuh. Sapoe samemehna pamarentah urang di Bandung meunang ultimatum ti pihak tentara Inggris anu isina pasukan tentara Republik Indonesia katut nu sadijena kudu ninggalkeun Kota Bandung paling lat tanggal 24 Maret tahun 1846. Memang samemehna oge kaayaan Kota Bandung geus harengheng dumasar karena kasaluyuan pamarentah Indonesia jeung tentara Inggris nu sapongkol jeung nika teh, sedangkeun Bandung Kidul dicangking ku pamarentah Indonesia. Rahayat bangsa urang nu hirup di Bandung kaler teh teu aman, remen ngarempah wates ngaganggu rahayat anu aya di wewengkon Bandung Kidul. Tentara urang oge teu cicengeun antuk nama remen aduh depan segi tembak. Pihak tentara urang ngusulkeun sangkan jangka waktu ultimatum teh dipundurkeun. Maksudna mah sangkan boga kasempatan pikeun ngirimkeun rahayat ngajaga keamanan sarta mundurna TRI teh aya dina karapihan. Eta teh ditolak ku Letjen Stofford bari teu rundingan jeung Letjen Hawthorne, komandan divisi Inggris nu aya di Bandung. Beginilah kaayaan teh beuki rengkeng bae. Samsul Rizal, wali kota Bandung harita mutuskeun rek cicing di Kota Bandung bae. Tapi tegadna teh ukur lumangsung sababaraha jam. Pas sore wali kota nampa amanat di pimpinan TRI sangkan buru-buru ninggalkeun kota. Sabab Kota Bandung rek diduruk. Harita keneh diembarkeun sangkan rakyat Bandung ngarungsi. Menang bebara eta rakyat Bandung nurut karena parentah. Terus ngaleut-ngeungkeun ngabandaleut ninggalkeun Kota Bandung, ngacug-cug ka wewengkon anu aya di sakiduleun Kota Bandung. Areunitna aya nu tumpak truk, aya nu tumpak delman atawa keretek. Tapi kalau bahanna mah badarato ae alias alempang. Kolot budak awe lalaki taya nu tinggalin meh kabeh marawa barang anu sakirana kadaga kaduga kitu oge barang-barang anu sakirana aya hargaan dibarawa ku maranehna. Harita di jero Kota Bandung para pajoang keur tatan-tatan nungguan parentah pikeun ngaduruk Kota Bandung. Maranehna ngabagikeun bensin jeung dinamit. Tekung sirila
kira-kira jam 6:30 kadenge aya suara nu ngajelegur diterna ku sora-sora pating jelegur di sawaratara tempat eta teh minangka tanggara yen geus nepi kana mangsana junub kana waktuna keur ngaduru kota Bandung. Sakur kantor jeung imah katut wawangunan sejenna diduruk seunina ngabebelah haseupna hideung ngeulun minuhan langit Bandung. Teu kurang ti 150 wangunan diduruk ku para pajuang urang teh. Parat di Jalan Pangeran Sumedang atawa Jalan Otista, Jalan Cibadak nepi ka tungtung Jalan Kopo. Listrik di jero kota jeung sabeudeureunana kasut Banjaran oge pareum. Kejadian eta katelahna jadi Bandung Lautan Api anu lumangsung tanggal 24 Mei tahun 1846. Mung sakitu hatur nuhun. Mangsa katukan